cekelan kos gitu insyaallah moal daekeun ngadahar duit ti pamarentah beuteung teh dijaga besi pentingna teu bisa tahajud sebab urang ngadahar duit ti pamarentah ulah loba ti bupati baheulana pentingna hudang mah hudang tapi ieu kekereuceuman teu bisa pas gitu eta hese tadek dobatanana kos kitu ieu urang ngobrol pada santrina bae supaya orang ulah daek ngadahar duit bupati aya leutik mah tuh kan sama katarak wae hayang ganja doh ngantek ieu kadarena eueuh sinaran eta leleb teuing itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah moal dilanjutkeun cerita-cerita selanjutnya jeung ngajina ge geus teu kudu make hadis jeung Al-Qur'an cukup cerita seputar Pandeglang jangan cecekelan urang besi aya nu can apal wajah tasmiyati timang